Woi Mul, tenang deh Mul. Dai, Nah, eta ge ngalamun tadi ya. nyohong kok dia nanya. Ih, atuh pan basa-basi. Bahasa basina dia mah basi teuing. Atuh, eta dia sukses di petak aing. Nanya nage nu beda jeung nu lain. Oh, kitu nya. Hmm. Cuma baru cager. Lah dia mah ngaradik. Mut gentai. Ih, serba salah tah ngomong jeung dia. Mul, keur tahun baru kamari ka mana dia ngerayakeun anak? Ai mah ngecedog bedi mah. Ih, teu seru dia mah. Atuh gawe ai ngarayakeun tahun baruan. Resep dia tah. Coba petasan. Pas jam 12 na rame. Dia mah hayang ngadeng petasan ge nangguan jam 12. Dia mah teu seru, teu nyahoan seru nambah barengan. Dengekeun aing. Keseruan dia belum tentu jadi keseruan aing. Alah, kumaha dia bae tah mah. Tapi tetep kurang kudu toleransi jeung batur. Ngahargaan batur. Dengekeun dia aing ngomong. Toleransi setan teu kudu sarua. Teu kudu urang ngalakukeun naon anu dilakukan ku batur. Kieu bae burung. Dia harus naon. Kayak ngiluan jeung dia. Beneran ya? Tapi dia keiluan menjadi kahayang ku aing. Ayo. Kemana? Yedai ya, nu aing ku aing mah yedai. Dengekeun. Dengekeun. Lah cenah. Nah.